Orang kawitan. Mohon mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabi Allah Hidir alaihi salam Balian bin Malkan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir al-Adramin wa ila hadrati khususan Sana wa bitana Arabantan wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan Hadrat Syekh Yahya Yasin Masyari Sumaila ruhi khususan Mama Pakih wa khususan Jalani radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum wasulihim wa fur'ihim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Arabiu eta. Arabiu ari kaopatna dina batal wudu. Mashu kubuli adami eta nyabak kubulna bangsa Adam. Walau sahwan jeung sanajan ayana anu wudu eta poho. Walau mubanan jeung sanajan ayana kubulna eta ditegteg. Haitsu sahingga dingaranan haitsu sumia sehingga dingaranan mubanan farjan kana farji. Walau asyala jeung sanajan ayana rahat itu kempreng compare gitu. Walau sogiron jeung sanajan ayana tabudak leutik aw mayitan atawa maut min nafsihi tina awakna itu nu wudu al khairihi atawa liana nu wudu wa huwa jeung ari kubul fi rajulin di lalaki jami'un nafsi eta sakabeh datiahna ghadibin gagang zakar aw mahalul qat'ihi atawa tempat neuteukna ghadib gagang dakar kozib. La matang butuh henteu batal nyabak anu jadi alaihi dina eta ma'ala anatu non bulu wala baydotani jeung dua sikina zakar wa ma baina jeung nyabak barang al-qubli anu tetep antara kubulna wa duburi jeung duburna wa fil mar'ati jeung di awewe saparaha eta dua biwirna parji awewe al multaqiyani anu tepung duanana wa huma jeung ari bibir parji awewe harapal parji eta dua gigirna parji al-mukhaytani anu ngaliputan duanana bihi kana itu parji kaya khatatin sapertikeun ngaliputatana asapateni dua bibir bil pami kana cangkem awil khatimi atawa cara ngaliputanana alibil usbu'i kana ramo lama pauqahuma henteu batal nyabak barang luhureun sapariha dua bibir
mimma tina perkara yang butuh anu jadi alaihi dina itu ma naon asyarun buluna wahraja jeung keluar bisa pareni multakiani kalawan dua bibir al multakiani anu tepung dua nana ma ba'dahuma naon barang ma naon perkara badahuma dina sabadana bibir dua walau wadoat maka lamun nyimpen si awewe usbu uha kana curugna eta awewe dakhila kana jero parjina awewe lam yang takit maka henteu batal naon wuduna naon wuduna itu si awewe wa enta qada jeung ngabatal wa enta qada jeung sanajan ngabatalkeun hurujuhu kana wuduna banyak wa enta qada jeung sanajan ngabatalkeun naon ngabatalkeun kana wudu naon khurujuhu luarna ma ba'dahuma wa min dalika jeung eta satengahna tina kubul al badru ari badru bi fatil bai halna patah harapa wa wajeng ari badru lah mahu eta daging bi'ala anu tetap dina al farji luhurun farji wal kulpatu jeung ari kokocop halan dina tingkah itisolihima patepungna badru jeung kulfah pain kutia jeung lamun ditek-tek badru jeung kulfah pala naqdo maka henteu bata bihima maka lawan badru jeung kulfah wa taqyidu jeung ari ngaidanana bil adami kalawan bangsa adam yuhrijul bahimati eta ngaluarkeun takyid kana sato hewan ya sakitu lah. Kamari beres roes nyarioskeun batalna wudu teh anu kahiji kadua katilu nya. Kahiji batalna wudu naon kaluarna perkara tina palawangan anu dua rek biasa rek nu teu biasa rek garing atawa baseuh gitu. Anu kadua batalna wudu teh kusabab leungit akal atawa sare angin sarena anu bari diuk anu netepkeun biritna jalma kana eta jagat. Katilu batal wudu teh nyata pantal kulit awewe jeung lalaki pada gede sok sajan teu aya sir teu aya rasa hayang itu kecuali budak leutik. Ayeuna kaopat batal wudu nu kaopat nyata masul kubuli adami eta nyaba kubulna bangsa Adam kubul dubur pelawangan tukang kubul mah pelawangan hareup batal wudu gitu. Jadi kudu apal ena nu ngabatalkeun wudu kana naon matak lamun mah nincak ti kotok wudu nincak ti kotok batal teu teu batal nincak ti kotok mah gitu ngan wajib dikumbah wajib dikumbahna sabab eta tai hayam eta tai kotok eta najis salat eta sah moal najis gitu. Makanya orang kudu apa supaya apik kita rek salat ya. Udah asal-asalan.
anu kaopat dina batalna wudu teh nyaeta nyaba kubul bangsa Adam. Bangsa Adam teh saha? Jalma. Nah, bangsa Adam. Tapi jin ge kaasup kita ning kamari ge nya pantal jeung jin. Diperkirakeun awewe mana awewe teh mah. Udah jarang-jarang deh teh hafal jin. Kumaha cenah ajengan daya mah kuring teh poho tos wudu teh katanya. Maklum dari tos abdas mah kadang-kadangnya orang boga abdas gagaro teh ya. Itu ieu teh kerowok we meureun dicabak gitu nah. Itu. Ijen tos abdas manehna keur diajar dawam wudu. Gitu. Engko enteng dawam wudu teh tapi bangga. Padahal dawam wudu mah di mana batal wudu deui. Di mana batal wudu deui gitu. Ya kumaha cenah mun awewe dawam wudu. Pan eta kadang-kadang awewe mending segala dipasangkeun awewe mah nya. Dina beungeut teh nepi ka samili eta teh. Pedak teh. Teu katingali kulit aslina mah. Mun aya reungit jeung sireum teh mah geus soledat, geus soledat. Bakat kuleur. Mun awewe mah dawam wudu, meme di wedak, meme di make up. Abdas heula. Awewe. Maka di mana-mana engke batal wuduna, abdas deui teu kudu dibersihan make up. Lantaran sameme di make upna entos abdas. Insyaallah hari nu kayang mah mau jadi halangan naon oge mau jadi alasan itu ieu moal dayana alasan kana ngalaksanakeun parentah Allah teh eta intina mah sumberna mah hoream eta ti setan ngagoda alasana itu arek dawam wudu da anu teh da ieu teh da itu teh eta nya sumberna ti setan pokona berusaha mah kudu gitu masalah jadi jeung henteu luluh jeung teh penting urang terus berusaha dawam wudu kijae dawam wudu geus biasa manehna teh dawam wudu da hayang cenah ke naon boga-boganan boga ganjaran hayang diturunkeun rahmat ya Allah hayang dipikanya geus dipikanya ku Allah ngaran-ngaran dipikanya ku Allah nu bener-bener Allah nya ka eta jalma maka digolongkeun para wali. Wali teh kakasih Allah pan. Yang dipikanya ku Gusti. Tak berusaha manehna dawam wudu. Dina hiji mangsa eta kijen poho. Poho naon wuduna mah teu poho ingatkeun eta gagaro. Ateul meureun si zakarna teh. Uluna ting budug sugan. Santri mah sok budug kan. Ngaran budug teh. Hah, bodoh, sarua ngalaman bodoh gong, bahala gong, pesantren teh. Pesantren teh ngalaman bodoh, mata cenah lamun pesantren teh bodoh-bodoh aja macam cenah naon tentang bodoh mah. Gitu. Wallahu alam ya namanya babasaan gitu. Halaman bodoh arateul. Lebih ngaji mengaji biasa. Anu lamun dahar lalap dengan kopi pucuk kopi keur aduh nikmat eta. Jeung pucuk kopi dahar ngarliwat. Jadi ente olo-olo santri baheula mah. Ya kumaha ge siap mirun seule jadi da pagaweanana. Ngalah suluh ada pagaweanana. Itu. Manehna gagaro lantaran ngarasakeun ateul eta kijayat teh nya. Gagaro pas huluna dicabak eta da poho. Eta. Poho aing geus teh alah pan urang teh keur diajar dawam wudu. Nah aya hulu handap ateul mah dicabak.
Kumaha cenah lamun kitu tah dawa wudu atau boga wudu nyabak hulu nu handap ngandapak zakar huluna hulu zakar batal henteu teh ku sabab poho walau sahwan lain sahlan lain walau sahwan cenah jeung sanajan ayana anu wudu teh jeung sanajan eta kiced keur wuduna eta kayaan sahwan poho sok sanajan poho tetep batal itu poho ieu mah kamayit cenah narua kumaha cenah jengan cek eja teh kuring teh keur nguseup sisi wahangan teh keur diajar wudu teh ngaranna oge dah di mana wae kayaanana teh jadi halangan komodi cicing deukeut cai abdas deui batal abdas deui terus we jadi bersih banget teh meunang teledug teh ai pas keur cicing di wahangan keur nguseup aya nu palid gitu aya nu palid asukan teh naon nu palid deui pas ditingali teh si orang teh barang lalaki geuningan anggeleng-anggelengan teh anu neuteuk sugan eta teh nya mata kitu ge teh anu neuteuk meureunana eta teh teuk meureunana teh anu kacaritakeun loba kasus ning kamari nya salakina salingkuh balik ke pamajikan diteuk aduh aya ku tega eta barang berharga moal amal aya owner dealna panganindung nama ku moal aya owner dealna eta mah atuh meureunana diteuk jiga nama eta teh tas kitu kumaha ditewak we asal mah teh sidik asuga teh naon ngan panasaran teh ai pas dicabak teh ditewak teh geus dikeupel kitu har geuningan eta dulur cenah kitu nya baraya manehna kumaha cenah teh ajengan lamun kitu teh pada eta geus pegat tina awakna pan eta geus diteuk-teuk walau mubanan jeung sanajan ayana kubul eta atau diteuk-teuk haesu sehingga dengaranan somya karena mubanannya mubanan kan mubanan sanajan eta barang teh diteuk tetep batal kumaha cenah lamun anu barang anu awewe ada teh apa teh puguh ge teh nama rek jeneupan cenah teh jeneupan tadi nama ai pas teh ditingali teh har geuning teh barang awewe cenah kumaha cenah lamun kitu tah sarua eta ge batal eta sarua eta da kuring mah leungeunna ge cenah ieu teh boga panyakit geus lila ceuk si jaet teh kuring teh boga panyakit leungeun teh nyata naon panyakitna stroke kempreng komper atau stroke teh bisa digerakkeun ari awak mah jag matak bisa lelumpangan ge bisa lelempangan matak bisa nguseup bisa gudagirig dan nu kemprengna leungeun hungkul nu kempreng na teh leungeun hungkul ieu teh ngan leungeun we nu kenca cenah nu teh bisa digerakkeun teh da boga penyakit stroke ai pas teh nyabak kubul ateu katoel kitu nya katoel pantal jeung dakar ya nu kempreng leungeun kempreng teh kumaha cenah lamun kitu tah eta leungeunna kempreng gitu batal wudu wa pantalna masuk kubuli adami nyapa kubulna bangsa Adam walau asala jeung sanajan ayana leungeunna eta komper
kompernya kempreng dan setru batal sarua dan teu karasa cenah pantal lagi kita sidik mah pantal katanya walaupun teu karasa tetap bebas batal anggar we batal. Dari mah budak letik cenah dubur budak letik kan ngobehan lalaki teh ngobehan awewe mun awewe ngobehan budak awewe mun lalaki ngobehan budak lalaki budak letik ya gua budak teh ngising terus saya diobehan kacabak kuluna teteh bono tukang bono harut pan ieu mah nu budak walau sogiron jeung sanajan ayana itu budak leutik tetep batal beda jeung pantal kulit awewe jeung lalaki eta jeung budak leutik mah henteu lamun jeung budak gede mah itu naesir gitunya batal jeung budak leutik mah teu batal ngan lamun kubulna atau duburna nu kacabak eta budak leutik tetep batal au mayitan atawa nu maot mayit eta sarua batal ngan keur si mayit nama teu kudu dibalikan deui eta keur si mayit nama geus bae cenah naon mun cek Sajenudin teh mah da eueuh naon kawajiban keur abdaenan keur ibadah terus pegat mata teu kudu naon teu kudu abdas deui si mayit nama urangna we nu hirup lantaran teh ngalaksanakeun kewajiban. O mayitan atawa mayit min nafsi tina awakna nudu ta'awa ghairi tanudu wawa jeung ari parji wawa pirajulin jeung ari kubul di lalaki ajengan jenak cekijet teh kuring teh masih kene can kapaham masih kene can ngarti ya teh perkara zakar teh anu mana batasan-batasan ilmu batasan-batasan zakar teh gitu mana anu bisa dicabak atau anu ngajadikeun batal na wudu palebah mana anu henteu batal zakar di mana kacabak teh di mana kuring gagaro atau kuring naon we ateul kitu nya kacabak nu mana jeung nu manjadikeun batal jeung nu mana anu henteu wa wa jeung ari kubul pirajulin di lalaki atau zakar jami'un nafsi eta sakabeh datiahna al ghadibi gagangna zakar sakabehna eta au mahalul qat'ihi atawa tempat neuteukna zakar. Jadi pan sok disunatan nya. Disunatan moncong gitu tah. Tulale saeutik. Teuteuk terus saya ngariput ka dia pada teh dilokeun heula nya mun ditek-tek nya. Tek-tek keset gitu. Tah kadia teh ngariput di dia we jeung mah tah ti dia ka dieu tah nyapikeun ngawaspadai nama ti dia ka dieu we nu pokona mah nya tah tina pas tapak neuteuk gitu kade neuteukna teh digalingkeun kitu nya atau di tasbehan oh di luhur dua di handap dua ulah naonan nya eta aya anu teh gitu teh. Jadi mahalul qat'ihi cenah gitu. Tenanan tempat au mahalul qat'ihi atawa tempat neuteukna itu zakar cenah ieu. Gitu.
Tah tina eta kadiana nu mutlak batal nama kacabak huluna ya batal atau tina ieu we ka dieu nepi ka hareup batal kitu nya di mana kacabak ku urang eta barang lalaki eta batal ya kumaha cenah jangan lamun nu kadiana ieu kana tarang baga jemrosan pinuh ku bulu tara dikurud meureunna teh dijayat teh nya wah teuing di jero teh aya tumila di jero teh ada tara mani mata kitu ge meureunnan teuing kumaha teh berseka aya tumila aya sirum nyarangsang teh nya nepi ka ateu digaro anu bulu-buluna eta teh nya pake nyayang meureunnan bangsa kutu, bangsa tuma, totome, menon, totome, menon, anu beureum, anu bareureum teh, tongo, enak aya tongo teh, barudak asa jarang ya nama, ku tongo teh, bola mah ku tongo, tetep membodasnya, yang cara kayak bodas, gitu cabut, eta cager, tongo mah beureum, tas aku dia tadi datanya kurang ku pentol korek, gitu tah. Waduh, kaceletit nanti. Gitu. Ayeuna mah aya meureun aya tapi jarang enggak. Soalnya baru tara ulin di kolong ayeuna mah. Gitu. Tara ulin di kolong soalnya baru teh. Eta. Jadi eta perkara lamun kacabak ku urang kumaha cenah jangan tah eta si bulu-buluna atau tarang baga eta la matang butun teu batal nyabak barang anu jadi alaihi dina eta ma naon alanatu buluna katanya naon alanatu buluna eta si nya ditarang baga gitu eta teu batal di mana gagaro garo eta mah teu ngabatalkeun kana wudu ada merentara teu berseka teh ya meureun karana teu gitu ge Waalaikumsalam ngalinya wanting juga nate ini udah dikata isa-isa aja lah panjang dia lah panjang ya gampang panjang jalan kereta nah jadi anu matak ngabatalkeun mah tina naon mun nya barang lalaki kacabak tah tina batas anu tapak neuteuk disunatan tapi pikeun ngawaspadai mah tos eta dia sabatak batangna kabeh kacabak iya batal wuduna kumaha lamun buluna arateuh pandi jaron teh aya tumila meureun teh nya aya tuma aya tek-tek jeung bengek cenah geuting naon tek-tek bengek teh kolot bageula tah sagala aya jiga teh pokona dina tek-tek mana sagala aya tek-tek mah gitu naon tek-tek teh paragi nyeupah jero na teh pan apu gamir jame non kayu manis na wandengnya kayu manis saga jero na teh ada teh dimuleunkeun bisaan tah muleunkeun teh tukang ngeurit gitu kan lep jadi tek-tek tinggal ngagayem teh nyeupah ngeunah teh nyeupah teh da bala mosok nyeupah ayeuna mah eueuh pentaheunana ayeuna mah ini teh secara nyarupa ayeuna mah sakalian butuh oge keur marancahannya lamun marancahan jalma kadang-kadang suka anu ku tek-tek ayeuna mah hese model marancahan anu di laut atau di teuleum teh nya nyan tek-tek kelung we ake di mana muterna nah berarti si mayit nanti di dinya gitu ini jarang tek-tek jeung tara komplit deh make apu bandanya tek-tek nama paling tek-tek teh sabaraha rupa bah eta kan 3 lembar eta jeung bisa seureuna teh ditelep-telep tadi tiir eta
mah. Kumaha? Oh nya. Hah? Nya apa nya? Nya. Nya apa nya? Nah, Padahal motoran di Jati. sah? Enggak kan? Di Jati. Karena dia pegat ke orang dinya. Eta nyabak nyabak bulunan, nyabak tarang baganan, tebatal gitu. Kumaha cenah ieu madaku sabab teu luhurna cek tadi buluna teh rarate dina nyayang beurna teh dikurut. Sunat teh dikurut entong diokem. Entong dipanjangkeun. Eta teh badan panjang mah keur kacoplok. Sunat teh dikurut entong dicabut. Eta ngawewe entong dicabutan, kurut gitu sunat. Tah ukuran panjangna katanya ukuran panjangnya dikurut teh di bulan karena ramo lamun bisa ditilepkan 2 tilepan gitu misalkan panjang katanya tilepkan gitu tah nyambung eta bentuk panjang terus mesti dikurut tek ya bisa digulungkan karena ramo gitu entong dicowol berarti sidik-sidik ampun ya mah itu eta atel ku sabab naon cek tadi ge sab jerona teh dina buluna teh pinuh ku tuma, pinuh ku tetep, tongo, tumila, meureun gitu jadi we atel digaro we garo we teh mah ngan kade we gitu. Lantaran naon? Gagaro mah sok geunaheun keur digarona teh nya ngan geusna sok peurih gitu. Da keur digarona mah dicaramna da heuda teu beurang dicaram da geunaheun digarona mah. Da teu enggeus saya digaro kumaha? Peurih kacayan teh. Gitu. Nya kitu deui dina maksiat ge kitu. Dina pagawean maksiat oge sami. Keur maksiatna mah geunaheun, tenang kumaha itu saeuna naon. Entos saya haneueul, aduh duit lebar. Mun mah digunukeun, mun ngagunuk kitu pan. Itu. Nah, bawa waktu lamun dipake kana perkara bermanfaat meureun geunaheun waktu teh gitu. Tah, eta nyabak kana buluna tarang baga. Kumaha cenah ieu mah da sikina. Sikina ka handap moal gantungna gitu. Tadi maluhurna nu ateul teh ieu mah ngaremet ka handapna ge atuh luruh nepi ka di naon di garo teh hese gitu nya cek paribasana atuh eta batangna teh non handapna teh itu la baydotani henteu batal wudu la matubtu alaih henteu batal wudu barang lama baydotani henteu batal nyabak perkara al baydotani nyata 2 siki zakar. Kade makna 2 siki zakar teh bisi pajarkeun di jerona ada hese da mah kacabak. Maksudna mah kulitna kantong semarna gitu. Eta mah teu batal. Najan di kumaha ge nya. Lo kan seueur da teh ning. Namun ka ari main bola baheula ning ka kasih ke tuur. Aduh, gak lihat menjelik eta teh. Kantong semar teh. Tah eta mah teu batal kacabak eta mah. Gitu. Teu batal. Sok ge garo we. Cenah da bisi naon? Bisi kadopak cenah batangna Allah rengkoskeun lebar. Non batangna mah rengkoskeun tutupan ku sarung kumaha we eta garok. Moal penting lah kadupak we. Tapi kadupak ieu mah teu naon moal apa. Ge aya. Jadi itu nyabakna nyabak nu mana nu mata kabatalkeun teh gitu. Jadi nyabak sikina mah teu batal, nyabak tarang bagah teu
batal lamun Syekh Jainuddin mah nguningakeun dina kitab Fathul Muin dengan makruh unggul. Jadi orang kagaduh abdas, gagaro, kacabak eta perkara itu ngagaduhan hukum makruh. Teu ngabatalkeun kana wudu mah. Gitu. Teu batal. Kumaha cenah lamun ieu mah kacabak da teu da ti luhur teh ngarembet cek tadi Ki Jaid teh da budug. Ya. Gitu. Al budugu cenah kan ari budug gitu. Al budugu al budug cenah kita kan obat teh kunaon? Kulaja dikosok cenah gitu. Obatna teh. Kopak jeung simet ya. Disopak sing imet. Lapur atuh. Eta nya. Kumaha cenah ieu mah pan cadi luhurna budug teh ateu pas tarang bagana terus kana pas kanu ngagantungna kana naon kana kantongna eta kacabak teu batal terus cenah kumaha cenah lamun ieu mah cek teh ajengan ya kuring teh ateu di antara zakar atau kubul jeung dubur paling sabaraha ramu eta 2 ramu 3 ramu kitu jeung kitu ukur geura. Dina pahlawan hareup jeung pahlawan tukang teh ukuran sabaraha senti buat eta? Kumaha panjangna? Kumaha panjangna eta nya? Gitu. Kumaha cenah eta teh? Antara eta nu kacabak teh antara dubur sareng kubul. Palawangan hareup sareng palawangan tukang. Kumaha cenah eta mun kacabak teh eta? Wa ma baina kubuli wa duburi jeung teu batal wala ma baina kubuli wa duburi jeung teu batal nyabak perkara baina kubuli wa duburi anu aya di antara kubul jeung dubur gitu teu batal ngan dihukuman makruh saur Syekh Jainuddin mah nya dina kitab Fathul Muin makruh kan teu batal jadi perkara nu lalaki mah anu mutlak ngabatalkeun teh tina tapak diteuk-teukna tapak disunatan kapayun ka dieu kana huluna kana helmna nu mutlakna mah eta ngan pikeun waspada mah teh dia langsung tina batangna ka dieu nya itu batal mun kacabak teh ngan lamun tidak kana tarang baga kanu ngagantung atawa kana di antara dugul jeung kubul eta mah teu batal gitu. Jadi lamun kacabak eta batal. Eta dilala. Kumaha cenah di awewe? Lain jorang da itu emang kitu. Katanya, soal kudu jelas lah. Lain jorang. Kumaha di awewe ya? Wapil mar'ati jeung ari di awewe saproha multakiani eta 2 bibir parji awewe multakiani anu tepung 2 nana aya kos jandela teh palawanan bibir belah kiri belah kenca gitu matak cenah dengan cenah gitu tapi ya teh can mangihan keterangan itu duka aya ngan pada pernah aya kiai ngabrolam mun aya buluanana cenah di bibir cabut we anu kenca bibir kenca bulueun kenca anu katuh dicabut teh cenah bibir belah dia bedol ka dieu gitu anu belah dia buluan bedol ka dieu cenah eta ulah anu kenca dibedol anu katuh dibedol anu katuh gitu nya ya ulah cenah gitu bedol lah eta hah sing gadean parah orangnya kadang yang noleng ngumpul ya jang ya gitu mengerti can ngalawan jangnya cuma wis orang dewasa kali tadi kan diperiksa aya abut ada dasar periksa ke tanya gitu
Ya lain jarang nya cawok made cawokah gitu mun dina Sunda mah gitu. Da emang kuduna diterangkeun. Wahuma jeung ari ieu bibir dua eta harpan eta dua parji dina gigirna parji gigir mereka gigir gitu tah. Al muhitani anu ngaliputan dua nana karena parji kai khatatin secara ngaliputan nutupan sapateni dua bibir nabil pamitina cangkemna ketika balam gitu tah gitu. Oke ya bang kumajang gitu we lah gitunya gitu we nah awil hotimi atawa cara ngaliputan anak ali bil usmu'i karena ramona nutupan itu tah tina batas balemna ka jero tanu mata ngabatalkeun teh gitu tina batas balemna ka jero nya bibirna balem gitu tah mun ka jero batal mun luar mah henteu gitu awe mah bibir dua awil khatimi atawa cara ilus ali kana ramo gitu la mau pokokuma tanya bak barang luhureun bibir dua mima yang butuh tina perkara anu jadi dina tanatuna ai luhureun nama tuh luhur nama nyapan gitu tah merenang bisa salah ya banyak tah tina bibir anu barang kaluhur mah ka dieu teu batal lama pokokuma mimma yang butuh alaihi saparun sa'run itu teu batal lama pokokuma teu batal nyabak perkara luhureun bibir dua mimma tina perkara yang butuh anu jadi ieu ma alaihi dina tama sa'run naon buluna teu batal eta saros lalaki tadi kacabak najan ateul nepi ka dada sugan digaro gitu kayak gunia sugan bakal tarik ngagaro tanya teu batal anggar gitu sarua model tadi nyan bul tina buluna model tadi lalakinya itu teu batal wa kharaja jeung keluar bisa praini kalawan dua bibir parji mutakihani anu tepung dua nana ma ba'dahuma naon ma perkara ba'dahuma dina sabada bibir dua wala wadat maka lamun nyimpan si awewe usbuha kana curugna eta awewe dakhilal parjiha kana jerona parjina awewe lam takdun tebatal wudu non wuduna itu awewe wenta kodo jeung sanajan batal wudu rujuan non warna itu badahuma wal kulupatu jeung ari kokocop dina tingkah halin dina tingkah isolun patepungna ila manapun liha isolihima isolihimaknya badrul jeung kulupah payen kuti alen wakalamun ditek itu kokocop eta palang batal tah ari cek tadi kieu ya kijaet keur nguseup kleng anu ngangkleng pas ditewat geuning sarua jeung nu urang buluan eta nya tata batal nya sok sanajan geus pegat jeung awak urang teuing salingkuh eta jelema teh geus kumajikanna ditek-tek alungkeun ka wahangan meureunna eta mah alungkeun ka wahangan kitu tah kapanggih ujang keur lek ngalalauk jang bisa teh kuseup dan nomor kejadian eupan dan asikana menang naon Jamal sepen kan Jamal mun kali itu nya anyir juga sana janu awewe sarua gitu. Tah indol laki
batal tah. Kumaha ieu mah nyabak teh ieuna anu lamun naon babango babawangan apa babawangan teh bawang bobodoan babangan seperti ucingan ucing naon eta ucing ucingan mah ucingan berarti ucing di jerona ya ucingan gitu ucing reuna mean gitu mereuna berarti jelema-jelemaan. Nah, disebut babawangan teh naon anu sok dipicen di sunatan? Tulak enak geureut dipicen. Dariot ningalna. Gitu. Atau sok sepayun sok jen nya ngabandungan nu sunatan eta sok hayang kita apal neangan kana mana cing. Tadi payun urang ka dusun hutan teh payun usaha satu kanan masa teh ku dokter dah antara dirawat nah eta tingkah mana tah gitu eta tehnya eta teh gitu sugan lamun di tanah mah da ngahiji jeung tanah tah kumaha cenah lamun eta kulupna eta si etanya walaupun aku ari kokocok lan dinangka isoliha patepu itu kokocok eta katanya eta mah lamun patepung kene kacabak batal lamun ditegtek palanakdo maka henteu bisa Quran batul eta palakna maka henteu batal lamun ngahiji keneh mah batal watak yiru bil adami jeung ari ngaedan bil adami kalban kumaha cenah ieu mah da ieu teh jigana teh urut dakar doma misalkan tanya urut doma pandoma mah panjang ning sagede curug teh panjang kaluhurna teh aya jiga cacingan ngawir sakieu eta doma mah dopanya doma mah hampir kana 30% dia teh itu kan keluar malah gengna da nempat wae nama anyang doma mun muning awak badak muning malah teh segede kieu muning paling sagede nusuk ini mah gede muning mah gitu awak badak ge siritna mah leutik muning mah sama jeung doma aja kan saluran salid doma bodas siritna teh mun muning mah beureum gitu made bawi mah rengkel itu juga tali entok maleles ting entok masuk hirup tempo menerat langsung gitu toh jadi muras entok mah beres ieu deui kitu entok mah oh iya mah biasa pas tali kita terakhir disetik gitu sedih-sedih teh nang dakar doma ting suganan urut ngumah teu katewak palid juangan ting naon ieu mah kumaha cenah lamun kitu tah urang teh da boga wudu sabak katewak keneh can bau jigan jana palid cenah meureunna palid jigan eta nu ngumah doma meureunna eta na diberesen teh ka kumaha palid nyawangan itu ieu kacak ka bawah kana yang perlu enon nya namperu sugan wah tewak we cokot urang asakan tah kumaha cenah eta teh urang boga wudu batal teu watakidu bil adami yahriju baihi mata watakidu jeung ari adami kalawan adam yuhriju ngaluarkeun takid bahi mata ka hewan teu eta mah da kalimat teh dukur bangsa Adam ai doma mah dari bangsa Adam padahal urang jeung doma teh diciptakeun teh heula manehna jeung gaang jeung cihcir jeung beunceuk heula manehna teh jang diciptakeun teh lancek teh kadenya teh ngreungit heula manehna urang mah bungsuna ya heula manehna teh diciptakeun jeung cau tah mun teh lancek kan adi lancek jeung teh saya sa baraya tina taneuh asalna pan
ting tanah abang ting tanah sengketa eta nah gitu jadi kernya batal dulu gitu eta mah sasatuanan teu batal wa ama jiniyun bahwa jeung ranapun ari bangsa jin bahwa makari itu jin kal adami eta seperti kan bangsa Adam binaan karena diadegan alaili kana halal munakahatina nikahna urang sadaya aum kajin halal sur Imam Nawawi mah di dia nikah jeung jin teh ya halal nikah jeung jin teh saur Syekh Nawawi di dia kan aya wa amal jiniyun wa amal jiniyu jeung anapun ari bangsa jin bahwa mangka itu bangsa jin kal adami eta sepertikeun bangsa Adam kalimat sepertikeun bangsa berarti sarua kaos jalma jeung jin oge itu berarti batal binaan karena diadegan ala hilli karena halal munakahatina lahum halal nikahna urang sadaya bangsa jin lahum jeung bangsa jin oh kawin jang saya jin akhirnya kawin erek mah tong borok aja lemah kajeng kita payu kan pada itu dawah jika nak di jelemahnya beda kayak dia suruh Syekh Nawawi halal catatan naon sok baerek nih mah itu hari bisa memawahna apa naik kawin teh mawa jelema ge hese gini kan ngurusna teh tanggung jawabna teh komo jin ente ngajin para penanaon yang ngusakeun berenang panaden apkah berenang penting jin juga ada no mantuan dan usaha ahil munakahatina lahum alahili kana halal namuna kahatina tingkah na urang saya nikah na urang sadaya jalma maksud urang sadaya lahum ka golongan bangsa jin ya menarik ngancan kailmuan teh kieu ya ka jin teh nya eta hijab kabul na ikut desa nampi abdi nimbah bayar kompan gitu ya tinggal jadi walian wali dan ngawinkan walina bapak ting bener ting tete bapak nanti ting lain atau apa kan namanya KTP kakak lah ada yang benar bapak nak kapan tak apa namanya ngaku kan nah nanti hubung dulu kucing al khalqati duburihi atawa nyabak bubulid nadur adami bangsa Adam imat aku buah dari banyak lawan harap tadi atah ngawewe ngulalaki bahwa jeung ari khalqati jeung ari bubunder al manfadul mulki eta liang anu patepung al multaki eta liang nu patepung kapami sapertikeun baham pami baham ieu mah logatna lain baham dan sungut sungut ada orang gitu mah sungut nyatu cenah lemon nyatu ingat eta harita nah nyatu cenah teh kalau aja atau kemana jing
ulang tah karek 2 minggu asana teh 2 minggu itu terus ke warung atuh pan anu favorit anu sok di pasar teh mun teh naon jekoa di kacapan di suasana yang ti mau ternyata balanya apa paling teri paling jeng koa ke warung sore-sore teh ada pan jauh ke warung teh aya merenang 500 meter lebih ke warung teh dari nyam Korea 3 suhunan ada rek eta terek liwat tah aya barudak ke budak pemuda nongkrong di sisi jalan lewat kadenya biasa dipuntenana atuh nanyana teh ka mana jing cenah ceng teh we hirup anyar di dia kerek sampingnya masalah naon maka jeung nyebut anjing gitu kan harus rada naik tak kan bae ceng teh urang lah inget teh kieu nu matahan merantau mah lamun rek wani-wani nama cicing-cicing cicing pasti ditincak cing dari mana kagok gitu mana jing cenah ngesrek malik gitu ari tepak ku babaturan teh lamun Cianjur urang teh nanya euy cenah jing teh oh jing teh gitu muncul urang ka mana euy gitu anu sawarede mah nyebut teh ka mana luar gitu kan eta mah ka mana jing kapan teh apa teh mana jing gitu mana euy gitu di urang gitu mun di urang di dia mah nyebut kitu teh mah digaplok jeung tanya mana jing gitu di urang pan jing teh meureun kana ati cenah itu mah jing teh euy mana euy gitu kan mana jing kalpami seperti kan al-kaisi sumutna kantong lama pokohu henteu batan nyawak luhureuna bubunder wa matah tahu jeung nyabak handapna bubunder kumaha cara lamun dubur nyabak dubur batal wudu tapi batasanna nu mana dubur teh gitu batasan anak wawa jeung ari dubur batasan dubur nyata almanofadul mulatakil pamil kaisi digambarkan ku Syekh Nawawi dubur itu seperti naon agung boga rajut gung kanyut kunang lah membahasa urang mah matak bahasa kanyut teh teu jorang teu Sunda mah pan kanyut kunang wah maneh mah kanyut tarang cenah gitu kan Nah, terharga lembut tadi kanyut tadi tarang lain eta teh gitu. Layar kanyut. Layar kanyut naon? Dina kanyut nomor kanyut berarti mun layar kanyut tata gitu eraan ya kan mantap masakan enak atau arti buli jadi ingat karena buli-buli rek aya nu masihan buli-buli itu kemarin tapi gado buli-buli tiru simpannya didinya rawatannya aduh karena boleh udah mau jadi duit cing teh rawatannya ya cenah apa masihan pun aki cenah gitu kan can diterima we kita paham di dia tah di wadahan misalkan batu kali buli ya di naon seperti ke batu hidung dan naon juga penting naon dengan segalanya didinya teh lah jeung segala rupa leh seperangkat nu karar itu tah lamun mah dibuka sekagedean kan air rajut tali teh 2 jadi dia yang tidak dibedol kita kan liangna nu untuk keriput teh sorosena di park kitu tempo ya teh sok ujang tempo gitu kali ibarat kita ya sorosena we matak sorosena we kitu ninganan wahwa jeung ari ieu bubunder dubur almanfadul multaqi eta liang anu patepung pamil kayak sih sepertikeun nya sepertikeun sumutna atau bahamna kantong tadi ya seperti ieu tah pani kantong nya mun aya tadi sok ngariut tah seperti ieu ngariut teh gitu ya mah eta emang sok Nawawi gitu tah
Kalpamil kayak kita seperti kenaon mutna kantong lain seperti iya na pada bisa nutup mata nggak bayangkan kumaha langsung aja bisa nyambut ini nyambut gitu kumaha gitu nyambut ini si bujur diantap mah di bedong gedean nah gitu maka kurang kudu bersyukur kayak gitu tadi antara maksudnya nikmat-nikmat Allah syukurana seperti malah mun teu bisa ngariwet geura bolong we ayo Pantangin. jika nanti langsung beje itu ngariwet gitu mata bisa motong oke berpanjang potong ngariwet bermalam gitu tanya ada seperti Nawawi itu tah dubur itu seperti gitu ya tah kalpamil kaisi cenah Syekh Nawawi eta jadi seperti bahamkan kantong dina pada ngariut tah bubuleudna eta tan batal teh kitu tah katanya batal gitu kumaha lamun saluhureunana saluharna lama fauqahu teu batal eta mah luar-luarna mah jadi nyebat serpun guru mah nu balem na ieu we ngariut itu balem tah kajar anu kaluarkan jadi mun teu batal kumaha mun handapna wa mata tahu jeung cabak handapna ge teu batal gitu batal kunaon cabakna bibat nil kapi bibat nil rohati ku dampal leungeun abutunil asobi'i atawa ku pirang-pirang ramo leungeun jerona ramo leungeun eta wahia jeung ari jerona dampal leungeun ma yastatiru ma eta perkara yastatiru anu nutupan ieu ma indal wad'i dina nalika nenden ihdaroh ini roh ini sahijina rata ini dampeun al jeung luhureun dampal leungeun hiji deui mata murid nganepikeun yasir sadik begoiri dina saliana libhamaini dua indung leung batal teh leungeun nu mana saur wahia maya itu indal wad'i mata amulaya kribi ghairi libhamiha ibhamaini eta naon mayastati eta barang mah eta perkara istatero anu nutup ieu mah indal wad'i dina nalika nenggeun idar roh hata ini salah sajina dua dampal leungeun alal dokronya dirapetkeun gitu tah nya leungeun kenca leungeun katu dirapetkeun tek rapetkeun mata mulin nasirin eta ngantegeunana anu saeutik pilo gede pame na saliana indung tah mana nu mata ngabatalkeun ieu nu rapetna we nu rapetna mana berarti lamun ku ieu batal teu ku gigir batal teu matang lamun huluna ateulan gesek we nepi ka dadas ku eta usek gitu teu naon teu batal gitu tang sarasana we gitu ya gitu itu nama tak batalkeun anak ai kok ieu mah teu batal najan nepi ka dadas oge gitu eta nanaon gitu we amahuma wallahu alam bisawab.